beralih karena nyaritakeun seputar kehidupan manusia. Lamun urang hirup kos urang baik kieu di alam jisim, butuhna sakadar syariat, patalina ta'alukna jeung syariat, ngabebener cai, ngabebener wudu, ngabebener salat, ngabebener makharijul huruf lamun dina Al-Qur'an, ngabebener tentang zahir. Sakitu be lamun urang hirup sebeuh jeung ngalep cukup dina urusan jisim. Geus atuh obrolanana ge beda. Patali jeung jisim be obrolanana ge Haji Pudoli tah misalna tah hanya ngobrolna. Waduh, kamari mah dahar di restoran anu ngeunah. Ngeunah, masyaallah pasakanana. Pasakan Padang tapi nu masakna Sunda. Blon teh jelema. Asa Padang nu masakna Sunda. Nah, eta lah zaman ayeuna. Ongko restoran Padang tapi jerona Sunda. Nah, iyalah, ongko kiai tapi di jerona berpartai. Itu beda-beda ya di akhir zaman mah kos gitu. Nah, iyalah patalina jeung jasad urusan dadahar, urusan nginum. Nyahonya na motor restoran di Tangerang restoran nomor 1 saha, nomor 2 mana, nomor 3. Boh, segala aya pangeran Padang segala. Teu kira-kira teh restoran pangeran, geus. Masyaallah, pondok pesantren ge pondok pesantren Lauhil Mahfuz. Beuh, budak wahara. Teu kira-kira. Ya Allah, leuwih mah leuwih ti aras, Lauhil Mahfuz. Di Tangerang kan aya tah pesantren Jagat Aras. Haji Agus deuk nyieun Lauhil Mahfuz. Atuh teu babari teh mah masih teh sapira urusan zahir teh mah. Urusan zahir. Geus patalina jeung baju, patalina jeung kendaraan, jeung imah, eta lah zahir nu kos kararitu teh. Mentak lamun terus bae urang ngagugulung eta zindik. Nah, kos kitu bae mudi mumule we ku urang teh zahir. Masyaallah karim rugi urang. Geus gamumule zahir mah asal kadeuleu bae salat ku batur. Asal kadeuleu bae salat ku tatangga, asal kadeuleu bae salat teh ku rekan-rekan. Allahna mah eueuh di jero qalbu. Nu nitah salat Allah, tapi kunaon hayang kaalemna ku makhluk. Eta lah zahir. Puas urang didinya bae hirup teh. Sakitu. Obrolan ge eta bae baju obrolan teh. Kopi obrolan teh. Wih, kopi Palembang bagus. Iya, Bro. Bagus itu bener. Masya Allah tuh seputar makanan, minuman, pakai dan lain sebagainya. Mulai urang teh kuari silulup hayang nyaho ka hakikat. Hayang nyaho ka hakikat. Nu mantak hayang nyaho ka hakikat sebab aslina manusia mah lain ieu. Ieu mah terbuat tina lempung. Lempung ieu mah tanah urang mah. Geus kulantaran tina taneuh atuh rupa-rupa warnana. Aya nu putih. RRC Hong Kong. Nah, kan putih teh bata. Di Indonesia dijualan di hotel orang in Cina loba jasa. Hargana murah deh, terjangkau. Aduh, teu bareres jasa. Udah barangna bagus, terjangkau deh harganya. Pohara. Nah, itu kan. Aya lu biasa-biasa jangkung gede India. Mesir aya di Indonesia. Pokoknya hayang urang mana komo tama Subang Karawang Bandung ambalaya. Teu kudu ka hotel teh mah. Atuh di kawasan ge nembrak teh mah. Ya Allah 5.000 hutang. Teu beres. Lalakon komo ieu di tahun baruan. Boh budak. Masya Allah eta nu ngaran Soptek Ambalaya. Nah, iya nu kos karari. Iya kan zahir tama nu kos kitu mah zahir. Nah, hakikatna manusia mah ternyata ruh. Urang urusan zahir sakumaha tadi dahar minum pakai
kendaraan imah berkencang dan lain sebagainya. Encan nyaho ka hakikatna manusia meruh anu Allah nyaritakeun melalui Kangjeng Nabi wa nafakhtu fihi miruhi. Nah, kunaon atuh urang teu pernah ngurusan ruh. Jaruh ge sarua kudu dahar, ruh ge sarua kudu nginum, ruh ge boga aambean, ruh teh boga dedeleuan, ruh teh boga ketenangan, ruh teh ngarasula. Nah, kunaon atuh urang henteu pernah ngurusan ruh. Henteu pernah ngurusan ruh, pungplapengple urang tah. Ruh teu pernah diurusan. Geus kulantaran teu pernah diurus ruh teh atuh ngaco urang hirup urang teh sakumaha nafsu nabah. Terus saya kahayang dahar di mana, minum di mana, sare di mana, hotel mana, kendaraan, gonta-ganti nu boga. Nu teu boga kan tinggal henekna doang. Atuh batur nu meuli mobilnya nu meuli bodrek. Iya kan tuh beres sih urusannya. Nah, ruhna teh diurus, maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kuddisa sirruh nyarankeun ka urang fayam bagi lil alim. Harus ka jelema nu kasipatan ku ilmu. Ayu hasila makna haqiqatil insan ngahasilkeun makna hakikat insan. Al-musamma bitiflil ma'ani nu dingaranan ku tiflil ma'ani ngaran istilah. Jadi atuh hasilkeun hakikat insan. Urang kan kuari mah encan ngurusan ruh, encan datang ke hakikat insan. Nu mantap Tuan Syekh Abdul Qadir teh nyieun isyarah dina aurad fuyudot kitabna. Isyarah buaya, macan, singa, orai, kabeh di isyarah. Eta teh manusia. Sebab encan diurus ruhna. Engke da atuh bentukna teh meureun orai, buaya, singa, macan. Ya minimal monyet lah. Lamun bacaan seputar penjelasan Tuan Syekh Abdul Qadir dina bag-bagan manusia seperti eta maksudna supaya jadi hakikat insan, tina orai supaya jadi jelema, tina macan supaya jadi insan, tina buaya supaya jadi insan. Nah tugasna Tuan Syekh qadami hadhihi ala rabbati kulli waliyin wa waliyatilillah. Dampal suku kaula teh aya luhureun seluruh wali lalaki jeung awewe. Sebab ku kula diurus jelema teh. Dijadikeun murid. Geus atuh pangkatna engke jadi wali. Pangkatna belah dia salik, pangkatna murid, pangkatna fakir. Nah, asal endek kurang teh jadi jelema endek moal sih jadi jelema tinggal sakitu doang. Nah, lamun endek coba tinggalkeun tawarung berani tante. Sebab jelema nu ngawarung teh ya eta teh nu sabenerna hakikatna mah adalah buaya. Buaya teh. Ya. Calanga pengen. Buaya teh. Aduh, cenah kajeun lah jadi buaya bae kieu teh. Tuh betah jadi buaya berarti kan tuh. Nah iyalah Tuan Syekh di dieu mah ngan sakadar sakieu payam bagi lil alim ayu hasila ma'na haqiqatil insan al musamma bitiflil ma'ani. Nah, hayang nganyahokeun hayang ngahasilkeun mana hakikat insan teh berarti tina lain insan. Ngan kadeleuna bae bentukna jelema, tapi ternyata horenganan di jerona mah mau karasa ja ku urang ge. Karasa minimal ucing garong lah. Iya, karasa ku urang. Ai tadi aing nindin rokok di dieu ka mana?
jasa lain kan kajero doang keluar di Masya Allah cek babaturan emang di mana dan rokona di dieu tah ji ulah sok sateun-teun pokoknya nah teu bisa tah babaturan ulah sok sateun-teun nah ih zaman kuari mah goblok teh coba tah kan ucing garong kan berarti eta nah babaturan urang teh horenganan statusna ucing garong bareng jeung urang samotor bareng samobil horeng ucing garong barang kanyahoan mah aing paingan sering leungit atuh sia ieu goblok sia emang aing geus kebel sebenarnya mah goblok siana bae karatnya ho aing goblok encan deui nu mau dokot sukari askar eta teh syajaah bayangan Tuan Syabdul Qadir syajaah eta teh polisi syaratoh eta teh berkarakter mau yang nama dekna nikem bae boro-boro kanu salah nu teu salah gedek ditikem bae atuh pamajikan apa ya pamajikan ye nyana pamajikan awe boga salah ke polisi atuh sering ditikem unggal peuting ditikem ya Allah ya Rabbi datang ke anakan deui eta hasil tikemannya na eta nah seperti kos gitulah urang lamun nyaritakeun isyarah Tuan Syabdul Qadir merigak bulu sebenarnya maka jadikeun ku urang diri urang sebagai manusia cuman di dieu bahasana payam bagi lil alim berarti kan kudu jadi alim heula jelema anu teu alim teh mani tasofa bil ilmi jelema nu kasipatan ku ilmu berarti kan kudu masantren heula kudu ngaji heula kudu belajar heula berarti kan lu teu belajar mah nyana betah dijadi buaya betah nyana dijadi maung betah minimal ucing garong lah betah eta moal bisa dirobah-robah hese lu bodoh mah jadi dina ge payam bagi lil alim di cenah kieu kula kaasup henteu alim sebab ngaji unggal minggu atuh asal bener mah ngajina hiji di majelis kadua ulah ngopi ngajina ngarokok mah meunang atuh ngarokok teu ngopi mah cenah teu sedep tuh Pak Kiai oh masalah ngaji mah hendak unggal poe hendak saminggu sakali nu penting ilmu nyangkrung jadi engke status alim tina teu nyaho kana wudu jadi nyaho teu nyaho rukun wudu teu nyaho rukun salat jadi nyaho da kuari status alim oh masalah bisa tanyana ngahasilkeun makna hakikat insan geus atuh kuari hayang ye jadi alim heula belajar syariat maksudna bersyariat heula sebab Allah moal ngangkat wali bodoh atuh boro-boro wali bodoh bupati ge bodoh urang embung ye mah bupati urang bodoh embung urang tah komo wali Allah atuh wali bodoh masa wali ditanya rukun wudu genep 12 wah ieu wali fudoli ya cek mantap ya geus diangkat jadi wali ya cek nah tanya fud aya rukun wudu sabaraha asana 12 cek ji lain genep ya genep boleh cek 7 boleh nu aslina 12 cek teh isi kiai kumaha sih maksudna teu jelas cenah teu jelas nah ieu ulah datang kata goyur dina hukum teh kok menang isuk henteu isuk deui menang deui kan henteu deui ulah kitu tetep bae menang haram alim heula geus dina syariat bae boga kayakinan engke dina sulukna nyana mulai kayakinan dikembang syariat bae teu boga kayakinan kiai ari ngeridit sih menang henteu tergantung sih mungkin maksudnya tergantung kebutuhan ayo orang tebutuh tu ulah ayo butuh mah tu teranaw dalilna ad-darurat tubihul mahdurat sangeunana bae teh kiai ya secablakna sungut nah iya kan teu beres had batasan jeung darurat teh dijelaskeun ku nya nah alim syariat siap jasanya na syariat dibagi ku Imam Zainuddin malebari 4 hiji ubudiyah 2 muamalah 3 munakat 3 jinayat eta judul-judulna doang di ajina mah hese
Hese teh jadi babuna kahat bae ge timimiti nikah, kemudian urusan syarat jeung rukunna, kemudian napakahna, kemudian urusan tolakna, terus tolak getan bain kubro bain sugro, kemudian kabelah dituna aya deui di dahulu, terus kabelah dituna deui urusanana urusan sumpah, urusanana taklek, urusanana tah eta kan mun kahat terus. Coba ayo gali tak ku urang teh. Besing ke orang dijadikan wali aya nu nanya Kiai tolak tilu sih iya bisa dirujuk deh tante bisa lah bisa tuh naon cina cak Kiai anu mah teu bisa ya aya nu bisa aya nu henteu ayo teu kira aya Kiai jadi kumaha sih aja lamun aya Kiai nu nganteukeun lamun aya Kiai nu nganteu bisakeun masalah ngan kudu make muhalil. Coba dulu barang nak kade Kiai ge siap ku lagi jadi muhalil cek. Kiai tololnya hayang jadi muhalil atuh nyandung bae goblok. Teu cek Fudali kula bae sapenting mah jadi muhalil cek nanti. Susuganan akur bae. Tah ieu teu beres ye. Teu beres kos kitu teh teu boga kayakinan. Syariat bae teu boga kayakinan komo engke ngahakekat. Hakikat kan ilmu yakin.